Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darusur Rabi'u wal Ishruna ari pelajaran anu ka-24. Eta awaliyatu Umar radhiyallahu anhu ka kawasaan Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hiji al Khalifatu Umaru binul Khattabi ari kakhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Huwa eta ari itu Sayyidina Umar eta awaluman pangheulana jalma sumia anu dingaranan itu si Eman atawa disebut bi Amiril Mukminina ku gelar Amiril Mukminin. Dua wa awaluman jeung pangheulana jalma amaro anu marentah itu si Eman bitausiil Masjidil Harami kana ngalegakeun Masjidil Haram wa Masjidir Rasuli jeung Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tilu wa awaluman jeung pangheulana jalma amaro anu marentah itu si Eman biwad'i tarikhi kana merenahkeun sejarah minasanati ti mimiti taun allati anu hajaru anu hijrah itu fiha dina itu latisana saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati ka Madinah. Opat wa awaluman jeung pangheulana jalma amaro anu marentah itu si Eman bitadwinid darawini kana ngabukukeun pirang-pirang daftaran ad-dapatiri tegasna daftaran li godti dakhlil hukumati pikeun melenggeran asupna pirang-pirang hukuman wa kharajiha jeung kaluarna itu hukumah wa tawzi'il murattabati jeung ngalokasikeun atawa ngabagikeun pirang-pirang gaji ala mustahiqiha ka anu ngahakna kana itu murattabat. Lima wa awaluman jeung pangheulana jalma akoma anu ngadegkeun itu si Eman durud diafati kana imahna pirang-pirang tamu wa malaa sareng minuhan ha kana itu durud diafah bil auzroki ku pirang-pirang bekal li'anatil munqati'ina pikeun nulungan jalma anu erepeun bekal di jalan kabeh. Genep wa awaluman jeung pangheulana jalma asa anu ngaronda itu si Eman billaili dina waktu peuting wa ayana jeung nangtukeun itu si Eman al-quddata kana pirang-pirang hukuman wa takhoda jeung ngajadikeun itu si Eman baitan kana baitul mal li amwalil muslimina pikeun pirang-pirang hartana muslimin wa kana sareng bukti naon iraduhu pamaksudanana itu Sayyidina Umar eta minazakati tina harta zakat wal jizyati jeung harta upeti wa khumusil ghanaimi jeung harta saperlimana pirang-pirang ghanimah wa mirosiman jeung warisan jalma la warisa anu henteu aya ahli waris eta tetep lahu pikeun itu si Eman. 7 wa awaluman jeung pangheulana jalma amaro anu marentah itu si Eman biwadil baridi kana nyimpen pos lina kelir rosaili pikeun mindahkeun pirang-pirang surat baina anhail mamlakati antara sakabeh pirang-pirang wilayah di eta kerajaan.